Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 70 hiji nanya pamiarsa. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Langit lenglang, taya tedeng taya aling-aling, taya mega anu ngahalangan. Purnama 14 ngemprai siga nu hayang nyaangan walasan jalma anu keur lumampah dina peuting harita. Nyatana rombongan Jang Aris sapara kanca anu beuki lila beuki kaluar ti lemur Jatilinduh. Reg antuk nama salarea ngarandeg di hiji palataran anu kawilang lega. Anu pernahna persis pisan aya di tengah-tengah antar lembur Cilanjung jeung Jatilinduh. Urut kekebonan anu can dipelakan deui siga nama eta palataran teh. Da ka tembong aya pating gurundukna tapak garitan. Sok sanajan geus katutup ku jujukutan. Erek di dieu mapagna ieu teh Jang. Bah Samiri neuteub ka Jang Aris. Sumuhun Bah. Antosan sareng barudak heula nya Bah. Abdi mah bade ningal heula kaayaan Bah. Bah Samiri tibang unggeuh. Corelat celeng. Geus kitu mah langsung bae Jang Aris ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Kalayan ngan ukur dina sabaraha kadapan oge geus teu katembong deui jirimna. Kateureuy ku beleg-begna peuting. Ari hidup nyarang teu Kakang Aris. Tambah kesel ngadagoan Bah Samiri ngajak ngawangkong ka 10 urang santri. Nyaah atuh Bah, da bagur si Kakang mah Bah. Jang Atman pangtarikna nembalan teh. Alus. Tapi ieu teh abah teh boga tanyakeun ka hidup sararea. Anak sahabat sabenerna hidup kabehan teh Sujang. Bah Samiri rutret kanu diajak nyarita. Kapanan basa di bumi abah oge parantos diwaler perkawis eta mah Bah. Jang Omar anu nembalan. Nya, tapi abah mah saeutik oge teu percaya ari hidup kabehan ngaku turunan jalma biasa mah. Komo ka Jang Yuda anu ngakukeun bapana ngan ukur tukang dagang cilok mah. Pek sing jalujur balaka sayana we jeung abah mah. Da abah oge Jangji moal ngabeja-bejakeun deui ka sasaha. Pan abdi sadaya oge parantos jujur Bah. Cek Jang Pian. Bohong daek bisul dina sikipanon. Amit-amit atuh Bah. Pamali abah sok saucap-ucapna Bah, pamali Bah. Jang Yuda jeung Jang Atman mah nepi ka pating birigidig mangsa ngadenge kekacapan Bah Samiri anu samodel kitu teh. Nya sok atuh sing jalujur. Kapanan ngabohong teh pagawean anu teu hade eta teh Sujang. Bah Samiri terus ngadesak. Dikitukeun teh pikeun sakadapan mah 10 urang santri ngan timbang silireret. Ngadon ngaharulang kitu. Hansok gera balaka anu sajujur-jujurna barudak. Cek Bah Samiri deui satengah maksa. Tapi Jangjinya Bah, abah moal wawartos deui ka sasaha. Jang Yayat siga nu kasieun. Nya apan tadi oge abah mah geus janji moal seug comel ka sararea. Muhun. Hapunten pisan we Bah. Walaran ti abdi sadaya waktos di bumi abah teh sanes walaran anu salaresna eta teh Bah. Nya bohong teh ya. Nya abah oge nyaho deuleu. Mata
pek ayeuna mah geura balaka we anu sabenerna saha ari bapak keluarga hidup salaresna. Mbah Samiri siga anu geus teu sabar. Oh salaresna mah si Ahmad deh putrana bupati bah. Tah upami Kang Yuda mah putrana gubernur. Temal Jang Yayat kituna teh dibarengan ku nunjuk Jang Ahmad jeung Jang Yuda. Nepi ka molohok Mbah Samiri oge. Mangsa ngadenge jawaban ti Jang Yayat anu samodel kitu teh. Ari edap jeung nu sejen budak saha? Cek Mbah Samiri bari neuteup siga anu beuki panasaran. Barabat we. Geus kitu mah Jang Yayat ngabejakeun nu sabenerna. Mbah Samiri oge nepi ka beuki bengong. Komo mangsa Jang Yayat ngabejakeun saha nu jadi kolotna Jang Atman mah. Nepi ka molohok kadu olok mata simeut. Masya Allah, nah bener eta teh Sujang. Mbah Samiri siga nu cangcaya. Ah nyawios ari abah teh percanten mah abdi oge moal maksa. Anu jelas mah abdi tos jujur bah. Nya percaya pisan ari kitu teh mah Sujang. Ngan eta we asa kutu nyangka anak gegeden hirupna nepi ka kikieuan balangsak. Ih saur mama guru abdi sadaya teh jaga mah bakal janten pamimpin cenah bah. Pamimpin anu sae cenah. Nyatana anu kantos ngalaman kasusah sapertos rakyatna. Eta pisan margina mah dugi ka abdi sadaya dididik dina kahirupan nu sarupikeun teh bah. Digembleng dina perkawis agama sareng akhlakna. Margi saur mama guru mah agama teh angger kada janten dasar sagarupina bah. Henteu cukup ku pinter wungkul tapi kudu akhlakna bah. Bagian Jang Yuda ayeuna mah anu nyarita. Bener pisan Sujang. Da naon oge ari teu didasaran ku agama mah moal baleng. Lam yabres walam yacreug, moal beres-beres jeung moal eucreug-eucreug. Dina pangajaran aljabar geuning pajabat bangor we contona mah 100 dibagi 5 teh hasilna ngadukur 10. Da anu 50 deui mah hayang dina pesakna we nyang koyot eta teh Sujang. Aya wae abah mah. Tapi aya leresna ketang bah. Mun bah bener kitu pisan. Jika tukang ngabohong ka tukang warungnya bah. Sok aya istilah darmaji, dahar limbang aku hiji. Aya deui pejabat anu leuwih parah bah. Anu darma teu teh geuning bah. Dahar limbang aku henteu. Kitunya bah. 10 santri nepi ka bubarak katakan. Tayeuh nama asa kagugu ku caritan Mbah Samiri mangsa harita. Mbah Samirina sorangan oge jadi pipilun ngahkeuy. Lumayan lila Mbah Samiri jeung 10 santri ngawarangkongna teh. Nepi ka antukna sararea jarempe mangsa nempuh hiji jirim anu ngacurelat ngadeukeutan ka palebah dinya. Curelat kalayang jeleg. Sanggeus aya kana sabaraha kadapanana antuk nama eta jirim anu samehna jurelatan teh. Anu tetela geuning Jang Aris harita ngajega di hareupeun Mbah Samiri jeung anu sejena. Kumaha Jang aya eueuh? Mbah Samiri mapag ku pananya. Seueuran geuning Mbah. Di etang-etang teh moal kirang moal langkung 14 jalmi anu bade ngajurag ka lembur Jatirinduh teh bah. Sareng upami ditinggal tina gerakanana mah sadayana oge nyarangking ilmu anu kawilang laluhurna bah. Waduh, kumaha atuh ari geus kieu bade diayonan wae ieu teh. Sanes sieun ari abah mah da saur paripaosna kada pegat nyawa oge bingan aya we ari melaan bebeneran mah. Nanging abah mah asa melangka barudak anu 10 ieu. Kapanan barudak ieu teh modal kangge pikapayuneun negara urang Sujang. Jang Aris rada kurang kerung mangsa Mbah Samiri ngomong kitu teh. Teu kada bingung Sujang. Basa ngantosan Jang Aris.
Abah teh nalektek barudak supados jujur perkawis putra saha anu saleresna. Margi Abah teh yakin ari waleran basa dirorompok Abah mah sanes waleran anu saleresna sujang. Tah barudak teh geus jalujur tadi ka Abah. Sigana langsung surti kancang bae basa miri mereka terangan ka Jang Haris. Oh, paingan atuh. Kumaha ari marane rek ngilu ngayunan musuh moal. Lamun moal mah geura beralih we ayeuna keneh. Keun we perkara ieu mah rek disangarepan ku Kakang jeung ku basa miri. Jang Haris rutret netep ka 10 urang santri. Lah moal mundur Atman mah Kang. Abi oge Kang moal mundur. Nyalah naon ku meok meme dipacok. Mending oge urang cobian heula Kang. Rawe-rawe rantas malang-malang putung maju perut pantat mundur we Kang. Jang Atman jeung anu sejena pating celengkeung kalayan siga anu sumangat pisan. Mbah Samiri siga nu reueus mangsa nampa sikep barudak anu sinatria samodel kitu teh. Heug atuh ari kitu mah. Ngariung sarareanya leungeunna pacekal-cekal. Ceuk Jang Haris kitu na teh ditungtungan ku nyodorkeun dua leungeunna ka Jang Yayat jeung ka Jang Atman. Sok sanajan bari jeung rada kurang kerung alatan teu nyaho kana naon anu rek dilakukeun ku Jang Haris. Tapi antukna mah sararea oge ngagugu, ngariung ngawujud buleudan. Kalayan leungeun anu silih cekel jeung jalma anu pangdeukeutna sok pareureum. Maraca sholawat we dina jero hate, sing gede kayakinan, sing manteng kazat ilahi robbi anu murbeng ieu alam. Sok Jang Haris rutret ka sararea. Reup kabeh pareureum. Jang Haris oge sarua ngilupeurem. Burinya gebur. Dumadakan dua leungeun Jang Haris ngaluarkeun cahaya bodas anu ngagebur. Sarta antukna mah eta cahaya teh mapai kana leungeun Mbah Samiri jeung kana leungeun 10 santri. Nepi ka ngapuleun kabeh awakna. Nepi ka ngakeleter pikeun sajongjongan mah awak Mbah Samiri jeung 10 urang santri teh. Salesep pes saenggeus aya kana sabaraha kedapanana mah eta cahaya bodas teh ilang. Siga nu arasup kan awak Mbah Samiri jeung 10 urang santri. Nyah sararea bareunta deui meh bareng pisan. Naon anu bieu teh Kang? Jang Atman tanggah neuteup ka Jang Haris. Bieu Kakang teh nyalurkeun kakuatan minangka panambah anu geus aya dina diri marane sakabeh. Tapi ngan ukur ngijemkeun wungkul. Saumpamana geus rengse ieu urusan mah rek dicokot deui nya. Dan memang tacan waktuna. Geus dijawab kitu mah Jang Atman jeung nu sejena meh bareng arunggut-unggutan. Tuh daratang yat. Jang Yuda nepi ka curinghak nunjuk kulasan jirim anu jujurelatan. Kitu tadi barengan ku nepak kana leungeun Jang Yayat. Nya euy, urang warah latuman hayu warah. Kade-kade omat poma tong sologoto. Tong anggap enteng kana kemampuan lawan deui nya. Jang Haris teu boleh ngingetan. Sararea meh bareng arungkeun. Curelat, kalayang, jelek. Teu lila antarana walasan jirim anu cikeneh jujurelatan teh. Antuk nama pating jarga di hareupeun Jang Haris saparakanca. Teteh lageuning eta walasan jirim anu samemehna jujurelatan teh. Tayalian si Kalung jeung jawara pilihan anu aya di pihak Pak Akas. Kabeh geus samakra ku pakarang. Siga nama minangka gegaman andalanana sewang-sewangan. Mbah Samiri mah timbang unggut-unggutan mangsa neuteub ka si Kalung teh. Eta mangkruk nu ngaran si Aris jeung si Samiri teh lain Kang. Salah saurang jawara ngaret ka si Kalung. Kituna teh bari tutunjuk ka dua jalma anu keur ditanyakeuneunan. Si Kalung timbang nembahan ku unggeuk. Geuning geus nyaregatan euy. Alus ya, teu kudu hese neneangan deuleu. Orai nyamperkeun pandeungeul kieu carana mah. Hehe.
Parejuh kene pisan geuning euy. Sakali ngaledot oge jalangkar nu kieu patut mah. Komo si Sarimi mah tulangna oge pasti geus hari boy. Balad-balad si Kalung pating carlengkeung sarta pating barakatak siga nu geunah pisan. Asa panas hate tayona mah. Jang Atman mah geus rek nyelantang bae pikeun nyamperkeun lawan ngan kaburu ditewak ku Jang Aris. Rek masakeun ngayonan aing kabehan cenah budak beunjeuh. Saurang balad si Kalung maju salengkah. Kituna teh bari ditunjuk ka Jang Aris jeung ka nu sejena. Tibatan malodar kabeh mah. Mending oge sia jeung si Samiri masrakeun diri deuleu. Bebenyit masina baralik we. Sina marenta jajan ka indungna. Sok pilih. Bener euy. Sok tah Aris. Nah mending ilaing jeung si Sarimi anu masrakeun diri atawa rek kabeh dibabat ku pihak dewek deuleu euy. Balad si Kalung sejenna milu ngahaminan. Mending keneh kitu tah euy. Kagok kaingna oge ari kudu mites-miteskeun beung pajuh mah deuleu. Cek nu sejenna deui. Tong gandeng botak bisa diteke ku aing sia botak peletak. Jang Atman tutunjuk ka balad si Kalung anu sirahna teh buukan salembar-lembar acan. Urang benjolan mastakana segede-gede endog soangman euy. Satuju. Bener satuju lah. 10 santri jeung Basamiri nepi ka barakatakan siga nu hayang mapanas lawan. Jang Aris timbang gogodeg nempo pamolah balad-baladna nu sarupa kitu teh. Urang ajar. Podaran kabeh we podaran. Anu sirana botak langsung kahuru amarahna. Iya, sebrut jeleng-jeleng seak suruh buku hiu. Sanggeusna aya anu ngomando mah langsung bae si Kalung jeung balad-baladna pating saleberut ngayakeun panarajang. Atuh Jang Aris katut anu sejenna oge. Anu memang geus sayaga ti saanggalna langsung bae pating garajeleng mapag panarjang musuh-musuhna. Pohara campuhna lumangsungna galungan di eta patempatan teh. Jang Aris jeung Basamiri yang hareupan 2 lawan. Ari Jang Atman jeung nu sejenna mah hiji lawan hiji. Ya keak suku lap war. 2 lawan Jang Aris meh bareng ngayakeun deui panarajang susulan. Sanggeusna panarajang anu samemena ngareplos dina sasaran. Sawuk hiu. Perep buleud nepi ka bangbaraan rek ngapejatkeun sirah. Lap hut siwut. Sakilat Jang Aris ngalakukeun sirahna. Sarta langsung ngakilak ka belah kenca. Mangsa pedep lawan nu hiji deui nyurubuk rek ngalah ka kemplong. Plos hut set. Panarajang 2 lawan ngan ukur ngahakan tempat kosong. Seak seru kilak pelicet plos. Runtuyan panarajang 2 lawan dina gerakan anu pohara pisan carapetna. Kalayan kelawan siga nu gampang pisan beunang disingkahan ku Jang Aris. Anu harita ngan ukur bebalicetan tanpa ngayakeun panarajang balesan. Urang ajar modar sia. Ya. Di sejen tempat si Kalung nu harita keur adu hareupan jeung Jang Atman suat siat sarta sakaligus bebalicetan enggo nyingkahan panarajang lawan. Modar sia kunyuk. Ya, saya. Perep si Kalung anu meh sarua gedena jeung si Rajang Atman nyurubuk siga nu hayang ngapejatkeun sirah lawan. Tapi Jang Atman oge lain budak samanea. Gancang ngalokeun sirahna. Sarta sakaligus nonjokeun pereupna kana dada lawan. Gilak. Si Kalung gancang ngagilakeun awakna. Siga nu teu wani ari kudu ngantep panarajang lawan mah. Da sok sanajan pereupna leutik tapi tina hawana oge geus karasa. Yen panarajang eta budak satepak teh. Estu ninggeus dieusi ku tanaga lapisan anu pohara rosana. Plos. Pereup Jang Atman ngeplos ngan ukur ngahakan angin. Seak. Jang Atman langsung malikeun awakna. Sarta sakilat nyabatkeun sabelah sukuna kana bitis lawan. Gajeleng. Gancang bae si Kalung gajeleng nepi ka mapakan si Rajang Atman. Ya, gajeleng kebur suhu. Jang Atman dengan tep kitu wae.
Sanggeusna panarajang anu samena nyamos teh kajang bae nurutan ngagajlang serta pereupna anu dumadakan ngakebur di bulan kucaya bodas nyuruh rek jauh rek ngajul gado si kalung atuh pohara pisan rewaseunana si kalung oge nempo kitu mah. Untung kaburu keneh nyingkahan Jang Atman ku jalan gura-giru salto dina kayan awakna anu masih keneh ngalayang celik antuk nama si kalung mapakan deui sukuna kana lemah napakeun deui sukuna kana lemah. Jang Atman oge teu jauh beda. Bener-bener geus luhung panyangking ieu pejut teh geuningan. Keur tresna hate si kalung kitu teh bari paneutepna mah teu leupas mencerong ka Jang Atman anu harita jarakna ngan ukur memeteran. Rek geussan ieu teh mang. Jang Atman surang ngaserengeh neuteup lawanna. Sat tekung sine balan heula langsung bae si kalung metah gebur. Dua dampa leungeun si kalung dumadakan ngakebur di bulan ku cahaya beureum. Nempo kitu mah Jang Atman oge teu wani gagabah gancang bae ningkatkeun tanaga lapisanana. Ya seak suruh di sejen tempat basa miri anu harita keur nyang hareupan dua lawana. Dua leungeunna anu geus ngakebur di bulan ku cahaya bodas suak seak siga nu hayang ngancurkeun awak lawan. Tapi dua lawana basa miri oge lain jawara atah-atah. Sapasang leungeunna nu sarua geus pating galebur surawak suruh ngimbangan panarajang lawan anu harita keur dirempugna. Hiat su pereup saurang lawan basa miri nyuruwuk rek ngabejatkeun sirah lep gancang basa miri ngelau. Tapi kapaksa basa miri kudu ngarengkong sabab dihandap kaburu dipapag ku nyuruwukna pereup anu geus ngakebur lempeng pisan kana ngalagado. Seak culuger kapaksa basa miri kudu ngadu kakuatan ku jalan mapag panarajang lawan ku pereupna nepi ka ngabelukarkeun sorak anu pohara tarikna belukar tina bentrokna dua kakuatan. Celit celek sanggeus diadu kakuatan teh gura-giru bae basa miri mah jujuralitan ka tukang pikeun neangan heula lolongkrang sabab lawanan hiji deui teureun-eureun narajang. Ari lawan basa miri anu cikeneh bentrok kakuatan mah sanggeusna jarig jegan aya kana sabaraha lengkahna teh katembong nepi ka kekeremengan bari jeung rada pupuringisan. Sok sanajan henteu nepi ka kekeremengan siga lawana tapi teu bisa dibohongan ku basa miri oge karasa leungeunna nepi ka asa sing sireumeun sarta aya hawa panas anu nyaksrak nepi kana kelekna. Gancang bae basa miri ngalirkeun deui tanaga jerona pikeun ngubaran galungan antara pihak Jang Aris jeung 14 jawara ti pihak Pak Akas terus lumangsung kalayan para pisan campuhna serta leuwih ragot batan samemehna. Dua pihak tainu daek ngelehan engkoni ngetrukeun sakabeh kamampuanna sewang-sewangan suat siet suak seak pating kolebat jujurelatan mangsa ngasupkeun teunggelan jeung jejekan sarta sekaligus nyingkahan panarajang tinu jadi lawan-lawanna. Iwal Jang Aris anu katembongan ukur bebalicatan wungkul mangsa nyang hareupan dua lawanna teh kalayan sama sekali tacan ngayakeun panarajang susulan. Tapi dina kayaan keur kitu teu nyangka atuh uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.